batur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara tangtosna dina pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu kadalapan. Kumaha ka pamirsa dina danget ieu dararamang syukur upami dararamang mah Mang Egi oge sapara kanca ayeuna aya dina sehat walafiat. Ku kituna mangga urang lajengkeun deui dina pedaran carita Sundana nanging tong hilap ka pamirsa subscribe gitunya. Hatur nuhun ka pamirsa anu masih keneh saratia tangtosna ngadangukeun carita-carita Sundana kitu tah. Mangga tong nyang kolong teuing kana waktos urang pedar wae nyaeta carita Sunda carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu kadalapan. Mangga urang ngamimitian. Nah ya si Kohar ka warung bet lila-lila teuing ye ibuna asaku ararane padahal warungan sababaraha meter horeng ti imah. Dasar si Kohar masuk elodan ku aya ararane beda ieu mata anak urang duka kunaonnya tadi nama teu kitu-kitu teuin. Makin kebeh dieunakeun buat ararane. Tingkah lakuna bapa ge sakurang ngarti. Itu geuning karak norojol. Duaan jeung saha eta? Jeung si Koncleng. Siga nama eta apana? Eueuh. Jeung si Koncleng. Kabeneran lain naon pan jagi sok pageto. Bapak kan butuh awi, jadi butuh tenaga keur mantuan si Kohar tah. Nya, asabet kabeneran. Kohar nah berlila-lila teuing ka warungna. Pan ieu panggih jeung CS. Panggih jeung Koncleng sakalin we lah ku Kohar diajak ka dieu. Hade. Aduh Pak kumaha damang? Alhamdulillah Celeng. Kumaha maneh damang? Alhamdulillah hari badan mah sehat walafiat. Ngeun ieu we kantong rada raheun Pak. Ari masalah kantong mah tong dicatur deui lah, tong diomong deui. Eta cenah bisi kantong maneh hayang rame. Atuh nyetel hiburan we di jero kantong. Leuh ari bapak doang we ta kantong Koncleng gedung bioskop Pak. Bet ku ararane teuing ari taeun teh. Cik atuh Kohar geura tinyuh ta kopina. Kabeneran nyaneh nyandak batur ka dieu. Mawa si Koncleng kabeneran bet asaku kabeneran teuin ieu. Kebetulan kumaha Pak? Kabeneran kumaha ieu teh? Panjag isuk pageto si Kohar baris digawekeun ku bapak jadi butuh tenaga gitu tah. Keur babantu di dieu. Gitu Pak. Sae. Anu sakirana kadada jeung kaduga mah ya insyaallah lah Koncleng ge baris ngiringan gitu. Lumayan lah. Lumayan naonana ieu teh. Setiap anu digawekeun
pasti meureun Pak tungtungna teh aya ubarna. Ya cek bahasa karena teh mah ada haharan untuk pulang. Hari mana berlaju kadinya bae eta henteu lah tuh. Ya Pak kopina celeng cig kopina tah sok geura dicobaan kadinya tah. Nikmat ge menang dewek mah. Sanikmat-nikmatna menang ilahi atuh har. Moal elela nikmatna mah ku menang si noneng. Ulah sok ngomong-ngomong noneng di hareupeun kolot puing ari ilaing mah ke ari noneng saha ieu ngomong-ngomong noneng henteu Pak eta basa kamari basa ngopi di warung belah barat beneran aya tukang warung palayana noneng jadi rasa kopina teh kada rasakeun we itu bisa we ari ilaing celeng arinya aneh geus we lah mah lupakan saja tentang si noneng mah sementara. Tah kiwari kieu bapak rek nanya ka nyaneh kohar kumaha sakira-kirana ieu awi geus manggi anu bahan dibelina. Aduh awinya Pak pan ku bapak nyaneh ditundaan duit pan 400.000 keur meuli awi rek mager di kebon. Aduh kumahanya Paknya? Nah bet kumaha nah can manggi beli awina. Kieu Pak ari masalah awi mah duh kumaha celeng kieu Pak ieu leres pun koncleng sareng kohar ieu milarian awi kadieu kaditu ari awi mah seueur nu pagoletak we aya nu rejek keneh we aya hari masalah kadinya nama tuh di pipir bapak ge aya anu pagoletak mah disuluheun sok kemana karep ari maneh mah koncleng. Iya Pak ngan jeung pesereun mah rada sesahih teh. Kumaha har aya duitna jeung meuli awi lamun puguh aya geus langke neangan lah jeung dewek. Araran jakal Pak. Nah bet hanjakal. Nah ini nu pake hanjakal. Keur meser awi duitna ngaleungit Pak. Naon pangdenge teh ngaleungit ari ilaing har nu jegjeg atuh ngomongna lamun ngaleungit eta aya anu ngajirim kereles teu katingali ku urang tah eta ngaleungit nu kitu ngaranna ngiles. Pan aya babasaan hilang dari penglihatan ketika ada wujud yang aneh-aneh. Nah ilaing mah nu bener ngomongna ieu Pak duit keur meuli awi teu aya leungit Pak duka kamaha naragragna ai maneh sok talobe duit bapangan sakitu-kituna ulah sok ngabohong ieu ka kolot mah pamali bener leungit dikamanakeun lamun pake naon cik atuh ulah sok ngabohongan ka kolot mah.
Ari maneh kohar bet ku aya bae. Nya Pak. Duka di mana ragragna, duka di mana leungitna. Kohar ge teu ngarti. Kieu Pak. Memang kohar balaka ka koncleng. Lamun manehna eta katitipan duit cenah ku bapa anu sageungna 400.000 saneung sageungna nya salobana 400.000 ari ageung teuing mah bisi teu asup kana kantong ari wilain sok ka manakar terus kumaha cenah deuh celeng kumaha ieu aing cenah pasti aing baris carekanan cenah ku bapa nya maksud carekanan ku naon kitu cekon celeng teh duit bapa rumasa euy dewek talobeh leungit teuing di mana ragagna mangkani cenah eta jeung piawieun ngeun sakitu kinduk ngeun sakitu kituna ngeun punten Pak cenah dasar mah eta duit meunang ngautang cenah deui menang injeu unyam injeu memangnya diakui ku bapa ngeunaha maneh kohar bet talobeh teuing bapa mah asa terpercaya lamun memang eta duit leungit Pak bapa lamun terpercaya ka kohar ka saha deui ja memang kohar anu mamawana Pak deuh ieu mah kieu wae Pak ari perkawis duit perduitan mah ya nuntos mantos wae lah meureunaan kumaha lain milikna adapun masalah awi keun diusahakeun insyaallah konseling baris ngabantu lah karena apa yang sedang dialami oleh si kohar ini nya celeng ngeun ieu bapa pan hayang namah ke pageto ieu awi hayang geura mager hayang geura pepelakan ieu bapa ngeun ieu lah tos lah anu entos mantos sayan ku kumaha ge meureunaan geus lain milik bapa lain milik kohar apalagi milik konseleng kitu ngeun eta perkawis awi insyaallah lah pun konseleng siap membantu Pak mencarikan bambu itu pikeun ngebon begitu dipagerkeun teh ngeun ti pimanaheun kira-kira konceleng bisa ngaganti sabab leungitna ge lain ku konceleng pan ku kohar ieu mah demi kawan Pak antara konceleng jeung kohar pantos sapa pahit sama manis pahit lemeureun lamun paria ya manis lamun gula gitu di antarana ngeun ieu mah kan demi kawan lah konceleng siap ngabantu karena karudet jeung kapusing kohar heug bae ari kitu mah pokona mah bapa mah teu nyaho dina naon nu penting eta si duit jeung meuli awi kudu aya eta awi ya pangeun tong buru-buru Pak ya teu da naon ku bapa ditungguan ya antosan we Pak saetana saminggu satelatna 10 poe ngeun wayahna maneh kohar maneh ulah sakali-kali deui mamawa duit kolot lamun aya dina kolot sabab maneh panu ngorowong basa kamari ge padahal mah bapa marahna mah ieu kaliwat saking ieu ka maneh ngeun alah dikumaha jageus memang seperti kitu kajadianana ari maneh kohar bet ku aya bae deui
Dasar mah duit ngan sakitu-kituna kolot bogana kalah dilengitkeun. Cing coba keur ieu lamun dibelikeun makana beas meureun jadi eusi beuteng. Lamun masalah nginget ka dina nama Bu, ya karena namanya perpejitan mah pasti gitu Pak Bu. Ngan kumaha lah meureun eta mah geus lain milik urang lah keun lah. Masalah eta mah ku konslengkeun di bantuan lah, diusahakeun masalah awe mah lain kitu harna maneh bet ngaenen wae cicing wae nya kah celeng atuh koharek ngomong naon deui atuh ja heueuh deui kumahakeun ari geus leungit mah geus lah. Geus anu geus manggeus anu wayahna eta awi ayakeun sabab pabutuh yeuh jeung mager. Insyaallah Pak ku konsleng baris dibantu masalah perawian mah siapnya nih Har. Atuh teu langkung konsleng tah mah pun kohar mah sejak ngiringan. Aduh sejak ngiringan euy. Atuh lah awas ku bapak ke ditungguan ya. Si bejo jong ngararope di dinya bapak mah cara rape ya. Capek awak capek hate lajuna dasar mah duit ngan sakitu-kitu nu dileungitkeun deui tah. Nya Pak lamun nurutkeun kana hate mah jengkel nu aya ngan meureun lain milik urang. Dek dikerasan kumaha aja anak urang. Geus lah ayo urang mending reureuh jarujung bae nya. Mangga Pak mangga. Tuh Panhar cek dewek ge beres sabab cenah ge sagalak-galakna maung sagalak-galakna macan moal pieun eta neureuy sapeda. Maksud teh neureuy anakna gitu. Lah dasar maneh ngan ari hate mah dewek mah karunya kanu jadi kolot teh ngarasa geus nyusahkeun ka kolot teh. Ari urusan kadinya malah deui. Lamun teu kitu kan urang teu boga lalakon. Di samping eta urang harus berpikir naon anu geus ku urang didahar milik kolot ku urang kudu bisa diganti kumaha bae carana. Bisa be ilai ngomong celeng. Teu bisa ngomong-ngomong acan mah atuh geus we. Minta surat beureum eureun hirupna teu bisa ngomong-ngomong acan mah aya maneh. Lah eta mah tergantung ilaing Dahar dewek moal lila-lila ieu di imah maneh urusan ieu urusan perawian pan geus beres. Dewek mah isukan euy boga tugas yeuh. Tah tugas naon euy? Boa-boa piduiteun yeuh. Aya wae saeutik mengeun geus dibikeun duitna mah ka mak dewek. Dewek dititah nuar cau euy ku Kang Samad. Ngeun cau tuar cenah ngeun bawa ka imah. Kitu. Ka imah saha? Meureun lamun dibawa ka imah berarti ka imah dewek. Geus we lah pokona mah. Tungguan bae nya. Lamun ka imah dewek maneh rada beurang we. Soalna dewek ka kebon Kang Samad nek jam 7 isuk. Nya atuh. Nya dewek balik bae nuhun kopina ieu. Nya Har. Di mana bae ari maneh celeng? Wayah kiwari karak datang. Ieu geus jam 11 peuting ieu. Mak.
Terus didinya heula tah tinu si Kohar. Biasa perlu seutik. Ulah sok lelempangan ti peuting ieu. Bisi aya anu nyurigakeun. Nyurigakeun naon? Dewek mah pamalingan lain mah. Konceleng mah. Ari emak sok ka mana wae ari ngomong. Ieu kiwari di kampung tetangga mah geus loba deui ieu ronda sabab cenah loba nu kalengitan. Keun teuing. Nu penting nama konceleng henteu mah geus konceleng rek sare pan isuk-isuk rek ka kebun Kang Samad. Oh nya Atuh mah. Celeng. Aya naon mah? Ieu gerah udang geus beurang. Pane ka kebon Kang Samad len? Mak ya. Nya dan warcau. Aduh. Mana tak bedog mak? Tuh ngagantung tuh di saung suluh. Maknya tungguan dah. Konceleng rek ka kebon Kang Samad yen warcau. Iya kebun Kang Samadnya datang kala nama mau digalalade euy. Bubuahan meujeuna leubeut. Kek bulan mana eta caunya? Oh itu tuh bulan lebak tuh. Oh ayo dua turu itu. Lah orang tuar. Luar beres. Tinggal nanggung bawa ka imah. Lumayan mun dilalandung jeung baradag ieu buahna euy. Aduh. Celeng. Nah, cauna bet dibawa ka dieu. Lain ditabawa ka imah Kang Samad ka ditu. Ari emak kamari ngadengen teu mah. Yeuh cenah tuarkeun cau kayak buahna bawa ka imah. Pan onceng mah teu salah mah. Kiwari dibawa ka imah ka dieu. Ieu konceleng. Hirup mah ulah sok jangkareun. Maksudna mah titah dibawa ka imah Kang Samad. Pan teu ngomong. Mun mah celeng cau tuar ke buahna bawanya ka imah Kang Samad baru tempol dibawa ka situ. Pan ieu mah manehna panitahna ke dibawa ka imah geus cicing lah mah. Tungguan asakna wae lah. Kalamun geus asak urang tembok jeung tarigu kitu. Di plester jeung tarigu lamun geus asak mah. Ieu ulah sok nyen picarekeun celeng. Henteu celeng. Onceng mah teu picarekeun. Keun we lah. Lamun manehna butuheun kana cau meureun nyusul ka dieu ari emak. Dasar anak-anakan. Nah, kabeh dieunakeun bet kieu-kieu teuing. Bapa nama almarhum teu kieu-kieu teuing ieu. Nah, ari maneh konceleng. Oi. Gus jam salapan ieu nya. Kamana ieu si konceleng? Titah nuar cau ditunggu-tunggu bet eueuh bae. Aduh, butuh kalakuan ieu.
Nyanek lalampah ya. Konceleng ka mananya? Indung budak mangesti heula ka ditu. Aleuh. Ku aya-aya bae nya. Tapi keun we lah alan. Ja lalampah mah kudu ieu ari puguh mah bisik meureun rada beurang teuing ah. Ke sugan dianterkeun ka dieu. Lainaan indung budak geus di ditu ti isuk ye. Heueuh lah keun we sugan dianterkeun cau mah ke ka beurang. Bisi meureun ka kebona manehna rada beurang. Sahabat hareudang bayang yang kieu ye mopos manggil cau dua turu sakila landung jeung baradagna buahna ye keun we lah ari Kang Samad malamun butuheun kana cau diteang ka dieu janitana dibawa ka imah coba lamun dibawa ka imah Kang Samad kitu meureun ku dewek dianturkeun ka ditu cing maneh cau di dieu sing cicingnya sing betah. Kayak lamun awak maneh geus berye ku dewek jeung ku indung dewek teh maneh ke diplester jeung tarigu ieu ari mah awak maneh tareuas keneh ke geus berye nya ulah lila teuing nya geura beye atuh. Nah ieu deweknya udah ngomongan ka jelema wae euy. Udah ngomongan ka manusia rek ieu heula rek mandi heula di isuk can mandi muru waktu ke kebon kamana ari mah sigana mah geus dagang meureunnya lah ngeder heukeun lah dewekna kacai heula anan si pohar bisa ka budak nyampur. Urang tunda sakedeung carita si Koncleng baris kasampeur deui urang dangukeun caritaan anu sanes atanapi nyaritakeun kayaan Samran. Nyai bat baeun bae teh keur peuting ieu ka Akang. Semu kunaon? Ulah sok kitu ieu. Ka salaki mah. Nek teu baeun kumaha Kang? Akang geus ngabohongan kanu jadi bapa. Nah, Akang ngomong-ngomong nek ka kulon cenah nginjem duit. Mana duitna? Ceuk saha Akang nginjem duit ka bapak Nyai henteu Akang mah teu rumasa. Kang ulah sok ngabohong kanu jadi pamajikan tuh katambah-tambah kana bapak ngabohong kana pamajikan ngabohong. Maneh ceuk saha Akang mah teu rumasa nginjem duit ka bapak maneh. Kan bapak kerpeting ka dieu yeuh nanyakeun tadina marek maturan jang ngomong-ngomong Akang rek ka kulon. Kitu. Aneh pan ka kulon kumaha pan Akang ngiwir-ngiwir jejer basa keur sore. Nya rumasa Nyai Akang salah hayang dihampura. Kang, ari hirup mah ulah sok jadi pangedulan.
ngeun nguseup jeung nguseup bae nu digegebing. Nah beuteung bisa disebutkan ku useup gitu. Ari kau bisa nu jadi salaki mah ulah sok dicaram-caram nyai. Atuh akang ge wancing usahanya usaha. Ya wancing ngusupnya nguseup. Usaha pelebah manana beurang peuting nu diome useup jeung useup bae. Pamirsa kaum dangu sadaya, rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Pedaran carita Sunda, carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu kadalapan. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten. Pilih aya cariosan anu kirang merenah kitu nya. Sakali deui nyuhunkeun dihapunten. Insyaallah urang tiasa patepang deui dina episode anu salajengna. Mang Egi saparkanca bade pamit, hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga.